Demi waktu nu kawasa niti wanci ninggang mangsa manusia di alam dunia moal hirup salilana. Demi wanci nu mustari nu pasti jalmi teh rugi pamit teu iman ka Gusti aya kasadaran diri mangka sing tarapi kudu hati-hati sasar lampah diri hirup jadi rugi sagala dirumpak aturan ti Gusti azab anu pasti nu nyiksa ka diri. Waktu moal balik deui terus nyerelek nu pasti waktu ngan ukur sakali omatong poho ka diri mangka sing eling ka Gusti papasten anu geus pasti hirup katungkul ku pati. Demi wanci nu mustari nu pasti jalmi teh rugi pamit teu iman ka Gusti aya kasadaran diri mangka sing tarapi kudu hati-hati sasar lampah diri hirup jadi rugi sagala dirumpak aturan ti Gusti azab anu pasti nu nyiksa ka diri. Waktu moal balik deui terus nyerelek nu pasti waktu ngan ukur sakali hirup moal dua kali omatong poho ka diri mangka sing eling ka Gusti papasten anu geus pasti hirup katungkul ku pati.